Awehan adzan wanci magrib saruto ngeret jeung cici ngabangik-ngik ngan teu layung anu undur pikeun bali ka tempatna abdi ka Gusti ka Allah nu Maha Agung anu terus mulung kaduhung mulang-mulang tincak dina jalan kamana jeung kudu kasaha naleukeumnya ieu diri mun seiman sateguh Abu Bakar sahabat Nabi tata Gusti ya Allah ya Rabbul Izzati hapunten sagala leupat kebat diri sejak tobat netek kecap Sirotol mustaqim abdi ka Gusti ka Allah nu Maha Agung anu terus mulung kaduhung mulang-mulang tincak dina jalan kamana jeung kudu kasaha naleukeumnya ieu diri mun seiman sateguh Abu Bakar sahabat Nabi ya Allah ya Rabbul Izzati hapunten sagala leupat kebat diri sejak